beda tak berarti lain lalagaan eta teh babad Banten teh tak ieu teh urang berkah namandak saha nu teu terpanggil ka Banten saha nu teu terpanggil ka Banten kabeh ge asana di urang mah asal teh ieu urang ka Banten urang mah teh barokahna asal panen urang ka Banten yuk ka Banten terus naon bae ge naon urang hasil maksud urang ka Banten heula urang ka Mekah urang ka Banten heula dek umroh urang ka Banten heula yuk kabelah dieu nama pohoan berkahna urang meuli sawo ka Banten yuk meuli emping yuk berkah pindah ka sawo ku ari mah urang teh hayang ketenangan sebab Syekh Maulana Hasanuddin masok nenangkeun manusia tentrem urang di deket Syekh Maulana Hasanuddin tentrem urang di deket Syekh Maulana Yusuf mah tentrem di penerus-penerusnya aya bae jalan keluarna adem sagala rupa aya jalan keluarna bae hayang kawin bebeja teu kebel kawin hayang maju usaha bebeja teu kebel maju usaha ieu hayang nyandung teu kebel acak-acakan tah eta teh bisa mecahkeun melalui batin doa tenang urang ka Banten ka kiaina urang geus teu tenang bari urang ka Banten di Banten lagi geus teu tenang zarah encan naon encan plok 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 sodakona mang plok 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 aing jarah encan naon encan ye ribet da aing mah kos ieu plok 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 geus beres urang menta ieu atuh sian ieu plok 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 aju budakna puyeng mana aya ketenangan urang jarah ka dinya encan naon encan nu buru-buru di tukang geus aya deui ieu si jarah kumaha jadi ku ari mah zarah ka kiai geus teu tenang sebab dibere proposal kreditan jarah ka kiai teh diajak kampanye ku kiaina tinggal muridna mah moal jarah aing mah ka guru aing kunaon kampanye gongkar sial tak guru aing bloon tak guru tuh ka kiaina ka guruna sial-sialan tolol teh murid ya tumbungan ki guruna nu bloon atuh teh nu tolol jeung nu bloon bae burung tah geus teu tenang geus teu nyaman kuari hayang nyaman ka kuburan di kuburan geus teu nyaman acak-acakan Banten urang ieu teh karuhun urang ieu teh penyejuk jeung penenang urang ternyata begitu urang ka Banten teu nyaman berarti urang Banten teh geus teu kahieman ku batin Syekh Maulana Hasanuddin tak kia-kia Syekh Maulana Hasanuddin mah ieu makrifat ka Gusti Allah manusia sekitarna makrifatna adalah ka sultan makrifatna ka dunia makrifatna ka jabatan tak kia-kia akhirna ieu Syekh Maulana